Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Anu dihormat Ibu Eni, Pupuh SMP, Kabupaten Karawang. Pak Kabid mana Pak Kabid? Pak Kabid, Pak Haji Musa. Oke, anu dihormat Kuring, Bapak Ibu Guru Bahasa Sunda SMP Kabupaten Karawang. Itu sadaya kecamatan, Bu Eni? Kecamatan. Sadaya kecamatan di Kabupaten. Hingga amal wata suta bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala nilai dan ayeuna simkuring biasa silaturahmi sareng ibu bapak. Simkuring teh urang Karawang nanti teu aku urang Karawang. Moga-moga silaturahmi urang panjang ketinggalan sasana tadi tacan aya nu tacan sarapan mudah-mudahan sararehan ibu bapaknya. Amin. Karena sehat urang mugi sehat dan walafiat. Shalawat sekalian salam mugi tetap maca ngadolotor ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para karabatan, ka para sahabat, tuh dugi ka urang sadaya umat dan menyapa risalahna. Mugi-mugi urang kagolong umat anu ingin syafaat mangkana jaga yaumul jaya. Patidinya ge edukasi kuring geus lain urang Karawang, lain urang Cibuaya. Papunten raya ibu bapaknya. Anu mobilna aya baling-balingna di remote teh di dieu sing Uber. Jangan. Ibu bapak ngedah dihapunten ka hiji teh umi teh mondok di Sungai Belah Cibuaya itu saged Semarang buka keaminan buka kana hayo bersih. Kedua ieu raksukanya teh parok ting batur bararodas tapi sigana ka gunung. Kamari hilap biasa nyimpen batik nyimpen jas teh dina kapstok. Ari tos dugi ka nagreg ngalieu si goreng teu aya. Dia balik deui ka rorompok di Garut tetep tos we nu aya gitu. Amunten bisa. Kubu Hemi di Piwara ngadugikeun dua materi. Sarpon sareng ngadongeng. Ari waktosna dugi ka ieu buka kalohon. Urang tambul we gitu. Urang didurug-dugeun gitu kan. Ieu Ari FTBI pan panjang prosesna teh nya. Hiji rakor. Kedua diseminasi. Nah, diseminasi teh simkuring disuhunkeun ku Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat kanggo ngalatih guru-guru tinggal kabupaten. Kadang-kadang nu ayeuna di dieu teh guru-guru anu tos diseminasi. Duh kanggo naon Bu Heni teh kana miwarang abdi, pamusa miwarang abdi. Nyakeun we atuh lah. Babang naon hitung-hitung bari ka guru itu. Kayak hiji capon heula we atuh punya. Nah, ari simkuring dina FTBI tahun ieu mah di Piwarang ngurus dongeng ku Balai Bahasa Jawa Barat. Tapi tahun 2002 hiji dugi ka 2022 bener. Nu ngawitan aya FTBI simkuring di Piwarang ngokolakeun atawa ngajurian carton. Nah, ayeuna mah carton teh ku Mang Dadang Sutisna, ku Kang Cecep Durdansa, ku Kang Hadi AKS, tapi apalah intinya kira-kira liringgeranana upami urang bade mika paham carton simkuring mudah-mudahan apal keneh gitu. Naon anu diharap tina RBD FTBI ngarang carton kanggo jenjang SD sareng SMP. Mun aya nu teu kahartos bahasana ngacung ya punya. Bahasa urang Garut gitu. Ieu aya carton judulna Nin Adikuring nu ngaranna Profesor Dr. Yus Rusyana guru besar dina buku diluhureun Jukut Remis. Duh, ibu bapak anu dipengker kumaha ieu teh? Teu katingal? Padahal mawa sama kampar jadi.
min adik kuring cing ibu bapak ya masa diajar karena materi ya. Kira-kira lamun judulna min adik kuring eta carpon nyaritakeun naon min tokohna pasti min adik kuring berarti tokohna teh aya dua aya min aya kuring kuring teh lanceukna min beuri lanceukna min teh kakangna min. Kira-kira mau anu dicaritakeun ku lanceuk min jeung min nya ieu mah urang ngajungjugan pireh kieu mun aya FTBI ngarang carpon boh kabupaten boh kota budak teh siga bingung naon anu disebut carpon. Lamun nyaritakeun ulin ka Balong pasti caritana teh kieu kamari abdi diajak bapak ulin ka Balong di Balong aki ngabedakeun menang lauk balik bunga teh tamat. Kawa lamun naonnya kitu we carpon teh kitu. Tah muridna kitu nya muridna kitu ari ceuk juri-juri teh eta teh muridna buah-buah gumuna oge teh apaleun naon teh disebut carpon gitu. Ibu bapak carpon teh dengan sakadar carita sigana tapi aya unsur-unsur ayeuna ngajugjugan we heula ngajugjugan teh kita membayangkan lamun judul carpona min adik kuring kira-kira nyaritakeun naon cek pikiran urang. Mun min teh adik kuring dulu min teh arek samen aya caritana min arek samen teh naon kenaikan kelas logis ye carita upami carita urang bacakeun ibu bapaknya min bunga pisan lantaran rek milu manggung dina samen min rek ngibing teh hari min latihan unggal poe balik ka imah teh sore-sore wae latihanana serius pisan darian teh serius min manggung dina samen alus bisa ngibingna meunang pambagea sarta dikeprokan teras min diparuji ku guruna ku kolotna ku lanceukna jeung ku babaturanana min bunga kacida bisa jadi anu aya dina pikiran urang kitu carpon teh bisa jadi tapi tadi min adik kuring teh dikarang ku Pak Yus mah lain kitu ngaran carpon min adik kuring teh tapi kieu min bunga pisan lantaran rek milu manggung dina samen min rek ngibing saruanya min latihan unggal poe balik ka imah teh sore-sore wae latihanana serius pisan amin lebar dieu pisah mingguan deui arek manggung min terang moyong ibu moyong teh supakat naon teh raraina teh ya lesu lanceuk min jadi apa kunaon min muyung sing hore keur manggung teh butuh sinjang anyar sinjang ke samping sinjang anyar apa min mah budak jalma teh tah Pak Yus mah ngarang carpon teh kitu nu judulna min adik kuring bisa jadi anu di pikiran urang mah anu di luhur tapi ku Pak Yus mah dikitukeun ieu contoh kahijinya artosna naon ibu bapak lamun urang ngarang carpon caritana teh kumaha lamun dibandingkeun nu luhur jeung nu handap anu handap teh carpon nu luhur mah bisa jadi nya carpon kene tapi can ngegel can nyeureun aya naon di nu kadua aya naon konflik dina carpon mah lain ngan sakadar nyaritakeun hiji ka dia lempeng we gitu siga jalan di sampora katempuran lempeng we kawan ngumpul tapi dina carpon kudu aya konflik eta kahiji
umumnya lamun barudak kurang milu lomba carpon FTB sok minim konflik. Carpon teh dianggapna lempang wae. Eta kayak gini punya, ya contoh nu kadieu. Ulin ka balong tadi teh. Budak atau urang bisa jadi umumna kieu. Ngarang carita teh. Kuring diajak ulin ka imah aki di sigana budakna teh budak kota ieu nya. Cenah aki rek ngabedahkeun balong kabeneran poe libur sarua. Min geuning min deure nepi ka imah aki geus rame sing horeng balong geus saat sarta loba nu keur ngalalau sarua keneh. Tapi aki katingali teu sumanget. Tah ini teh kalah loba ngalamun di kursi tepas imah. Itu deui nini kalah loba nguyak di dapur. Nah ini teh aya nu beda. Sing horeng ceuk bapak aki jeung nini teh pasehat. Aki hayang kuring ka lembur bari liburan, bari ngabedahkeun balong. Ari nini hayang ka imah kuring, jajab lauk bari hayang kuring ka mall. Ieu pasehat. Nah ibu bapak anu di luhur lempeng eueuh konflik eueuh naon. Tapi nu kadua aya konflik. Kunci ka hiji saha bapak tadi dina cara formal udah aya konflik. Konflik teh rupa-rupa aya konflik batin gitu nya. Aya konflik batin, aya konflik sosial. Cing sakali deui. Lamun carpon judulna milu kasandiri. Jangan kurang naon. Bayangan kurang naon Bapak. Lamun carpon judulna milu kasandiri. Berarti di awalna persiapan heula kanggo ngiringan pasangiri. Mohon anu kadua nya berarti hal-hal anu bakal muncul mungkin di masalah pasangiri. Anu katilu berarti namina memperkirakeun penilaian masalah pasangiri. Anu kaopatna panginten jam dan juara di pasangiri gitu pendapat kapimu nama anu lurus nanya. Hari bapak bade ngarang carpon antara pengumuman pasangiri. Apunten. Jadi bisa jadi anu aya dina pikiran berat gitu. Coba gitu. Abdi miluan pasangiri pupuk tingkat kecamatan menang maju ke kabupaten. Di kabupaten deg-degan dalawan aralus nembangna. Kuring nganu alhamdulillah menang deui. Maju deui. Maju ke provinsi latihan abdi digederkeun. Pelatihna di kabupaten disanggar sampai pasangiri di tingkat provinsi eleh. Tapi keun we da batur aralus alhamdulillah nepi ka provinsi oge pengalaman anu gede hargana. Bisa jadi urang teh kitu ngaran sareng. Aya konflik? Ya aya benar tadi undang aya eleh. Tapi nah konflik siga itu teh masih bisa disebut carpon. Bisa jadi tadi teh can nyeureut, can ngegel, can karasa asemna, uyahna, serehna, salamna. Coba pamikir. Abdi miluan pasangiri pupuk tingkat kecamatan menang maju ke kabupaten. Di kabupaten geus yakin menang, tapi isu narik pasangiri sorabet leungit. Serak sabab kasrang radang tikorok. Mungkin gitu ibu. Mungkin ya. Bapak mawa abdi ka dokter di Ubaran. Indung abdi ka loji neangan anu bisa.
sanggang abdi bisa miluan pasanggiri nya ka medis nya ka dukun. Tapi serak teu cager-cager kalah beuki payah. Ibu guru nelponan, bapak jeung ibu bingung, teu bisa sare 8 jam deui pasanggiri rek dimimitian. Tamat. Kabayang teh. Tah eta carpon teh. Nah, tamatna di dinya tuh happy ending. Akeun we da ngaranna we carpon. Pondok tadi panjangkeun make jadi nongol kan. Atawa teu rame siga sinetron. Aya deui. Oh, jadi urang lamun ngaran carpon teh ulah lempeng gitu. Jangan datar-datar saja, tapi kedah ya paling tidak konflik. Konflik itulah yang nanti cek teorina menggerakkan plot.